Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, sampurasun. Kanggo ka orang Sunda, salam dunia. Isim kuring nuju di Jalan Braga, jalan anu paling kakoncara, jalan pusatna hiburan di zaman Walanda, di zaman company dugi ka ayeuna nya. Tah upami ka Bandung, osok ka Jalan Braga. Upami dinten Minggon jalanna ditutup, janten tiasa orang olahraga di dieu nya. Tiasa aya kendaraan sampai dah ge teu kaing ngelebet upami ka dieu mah janten kedah disimpen gitu. Nah, ieu di Jalan Braga tuh enakeun pisan jalanna lokasina nya. Tuh. Teu aya kendaraan urang tiasa olahraga di dieu. Nah, di dieu seueur warung-warung anu legend dengan itu. Anu arsitekturna ngangge arsitektur kepungkur gitu tah. Teras di Jalan Braga ieu sering aya hiburan ya. Kumargi ieu mah pusatna kota Bandung, pusatna hiburan di kota Bandung gitu. Tah ieu Jalan Braga teh namina teh nya tuh. Di dieu mah ayeuna waktos tabu 7 kirang 20 menit nya masih sepi keneh tuh. Masih sepi keneh. Tapi ieu salah sahiji cagar budaya bagian tinu literasi lingkungannya. Aya lingkungan pedesaan, lingkungan kota kan. Tah upami lingkungan kota mah jika kieu model-modelna teh nya. Tuh, pan upami di kampung mah urang teh jalan-jalan teh di sawah, di kebon kan. Tapi upami di kota mah jalan-jalan teh nya kapaksa. Jalan motor, mobil ditutup namina teh car free day teh. Teu aya kendaraan anu kenging lebat. Tapi asa urang olahraga nikmati suasana perkotaan kota Bandung. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.